Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, nepi ka jiga malalakuh kitu ngajawab teh euy. Dewek telat datang euy, duit Pak Haji Bentar kaburu beak deui aing. Telat wae akang. Malah dewek ge lamun nyanyi Pak Haji Bentar terek nyawer tapi lain ku duit. Ku batu cenah. Ya dari jeung Pak Haji Bentar mah aing pan babarengan ke Arab teh kabar teh naik haji terek bareng. Ngan aing salah meuli tiket. Ari Pak Haji Bentar tiket ke Arab aing tiket Persib meuli teh. Atuh teu panggih di Arab teh. Ari Pak Haji Bentar ngurulingan Ka'bah aing ngurulingan Stadion Jalak Harupat. Ari Pak Haji Bentar balik teh jadi haji mabrur, aing jadi piking mabur deuleu. Alah, patepung lawung pamprok jonghok dina raraga hajatan Bapak Atam. Wah, ieu Bapak Atam lamun ulin ka Jepang moal salamet euy. Pan ruksakna kota Nagasaki teh ku bom atom baheula teh. Oh beda. Heuh atuh ka mamana Pak Atam masing salamet didoakeun ku Kang Cepot. Amin. Sareng garwana ieu teh Risa. Risa teh aya geuning laguna. Risa Risa di dinding diam di. Tama cicak eta mah. Ai Risa mah geuning permen aya Risa stroberi. Rasa. Oh rasa sudah diganti? Dari dulu kali. Oh dari dulu sudah begitu? Oh sorry atuh. Dina raraga Walimatul Hitan Cep Ilham. Cep Ilham panjang nanti Ilham Labib Ubaidillah anjir. Kebayang cepot namun cepot Labib Ubaidillah nya. Wes, kerennya kan. Ngara teu pantas. Tapi teu pantas yang Cok ayeuna Cep Ilham didoakeun ku Kang Cepot sing luhur sakolana. Amin. Sing kahontal cita-citana. Amin. Tong jiga Kang Cepot aing mah SMP ge geus dikaluarkeun ku guru. Sok ngabohong aing pan ka guru teh. Pak ceng teh hoyong jig cenah ka WC padahal ngalepus udu di WC aing teh. Santai we. Ai tina kenteng katempo haseup ngulek beur ngelun. Cek guru teh Cepot keur naon? Keur bu. Manya ngebul. Nyapan nah haneut keneh. Kamana wae? Nya ada martabak. Eta mah guru bari ngadobrak panto. Kumaha? Emang martabak goblok. Matak Cep Ilham mah didoakeun ku Kang Cepot sing jadi murang kalih anu soleh. Sing diangkat derajat ku Allah Subhanahu wa taala. Tah kieu jadi jalma bodoh jiga Kang Cepot teh wanu ngahargaan. Rek naik ka panggung, lo itu si Cepot euy. Eueuh tilam, eueuh emang, eueuh bapak, eueuh akang. Jauheun ka tante. Jauheun ka seus mah eueuh. Itu seus Cepot. Lain seus Cepot, seseuheun ka aing nyebutna ge. Heeh. Kamari we aing nyebut encep teh saurang ka aing. Saha aya? Wah aing boga duit 2000 perak dibikeun we ka eta nu nyebut encep ka aing. Keur leumpang di sawah aing teh kiting ngadeg ngagandeang. Aya bancet ka tincak cep. Alah, bere 2000 ku aing teh. Emang sadana gitu itu teh. Eta bancet keur ngadakom ka tincak ku aing cep. Alah, nuhun cing dah. Bere 2000. Eta bancet bari nyeri ka tincak ku aing tuluy init meuli surabi. Hayang dek jiga batur. Ari hayang jiga batur. Ngan hanjakal teka ukur Pak Haji Bentar sayang. Aduh. Aya kahayang eta mah. Kabungah jeung kabagjaan. Aye. Kuring mah ukur lamunan. Teruskeun. Kalau gogorowo. Lain masalah teruskeun aing nyanyi sakitu 2 bulan ngapalkeun teh. Urang teh patepang nyaeta di kampung naon teh Sari Mukti jeung Sari Tunduh. Desa Ranca Sari, Kacamatan Pamanukan, Kabupaten Panghayaman, Provinsi Pamundingan.
Apa aya pamanukan, panghayaman, pangmundingan, panggajahan ka ditu teh. Cik manuk anu huruf E na hiji naon? Sok. Elang bener. Bener. Nah ya ga aing barodo nu ngajawab hiji ge. Anu huruf E na 2. Ekek bener. Anu huruf E na 3. Allah. Aya. Ekek paeh teu make paeh. Ekek mangger we 2. Taluk anu huruf E na 3. Taluk kah Allah dah. Bango. Bango Allah. Dengekeun ku sia sang bango sang bango. Nya cek aing ge. Mata kudu palalinter teh palebah dieu mah. Aing mah kieu-kieu ge ahli manuk. Ahli manuk aing mah keur ngawinkeun di imah ayeuna teh. Ngawinkeun naon? Ti kukur jeung ucing. Sorana aneh, sorana. Sorana kumaha? Pada lamun ti kukur mah ti kukur. Ieu mah dikawinkeun jeung ucing, ti ucing. Ti ucing. Lamun nempo manuk tina warna pamatukna euy. Kumaha tah? Lamun warna pamatukna kemerahan, Eta tina eta manuk ahli berkicau. waduh tukang baceo nya. Lamun warnana kehitaman, eta manuk ahli diadu. Lamun keputihan, Eta bawa kabidan dagateun. Beda penyawat. Oh beda eta mah. Penyawat perempuan. Lain pamajikan aing can ngelol-ngelol itu euy. Kamana tuh? Lain Nokia gablak Pamajikan aing alias Sitin Kiwinki. Aduh, eta Panggilanna Omoh. Jauh. jauh. Dah da baheula mah geulis pamajikan aing teh ngeun ayeuna we bekah teh. Saprak dikawin. Lain saprak dikawin, saprak dikeueum minyak tanah ku aing. Bekah. Aing teh teh pamajikan teh nu kaopat itu euy. Meni hamur. Anu kalima ieu teh. Meni siga permen karet. Anu opat maot kabeh. Anu kahiji kasetrum Alah, maot. maut. Nu kadua. Anu kadua kasetrum keneh Alah, maut. maot. Alah, nu katilu. Nu katilu kasetrum keneh Alah, maot. Anu kaopat. Nu kaopat mah dijongklokeun kana jungkrang ku aing. Naha. Sabab teu daekeun nyekel setrum. Si goreng kabehanana ditinggal. Kabehanana kita nyempang satrum. Pembunuhan eta. Jadi sing horeng aya rumah tangga teh tidak segampang membalikan telapak tangan euy. Ya iya dong. Karena menyatukan dua hati yang berbeda, dua sifat yang berbeda dalam satu keluarga. Sok bayangkeun aing kemarin nepi ka pasea jeung pamajikan masalah teu pira tah. Jadi ari orang ketiga teh lain kabogoh lain selingkuhan wae, kadang-kadang lanceuk ipar, kadang-kadang adi ipar, kadang-kadang mitoha. Teu pira aing ngaheureyan mitoha. Harian kumaha? Ngaheureyan mitoha aing keur heuai, sungutna di tembok ku aing plok. Lain Lain heureuy. heureuy atuh eta mah jahat eta mah. Lain heureuy kumaha? Keterlaluan. Aing mah niatna ge heureuy. Innamal amalu biniat, setiap pagawean gumantung kana niat. Cenah mitoha ngajahjer lain urusan aing eta mah. Eta pamajikan nepi ka pisah ranjang jeung aing. Baeud demi Allah. Pabaeud-baeudnya. Pamajikan aing hees di kamar, aing hees di loteng. Aing pas rek turun aing ti soledat murag ninggang rak piring. Koleang kubrak. Ceuk pamajikan aing di kamar. Kumaha? Naon eta nu ngagubrak? Da aing teh era heuh. Dijawab. Dijawab ku aing teh sarung. Allah. Mainnya sarungna geblug. Sarungna aya aingan anjing. Ambak itu nama aing teh. Nah, da keur bobogohan mah teu kitu euy. Romantis maksudnya. Romantis dunia bagaikan milik berdua. Aduh. Batur mah ngontrak ka aing. Woi. Di kaleng buukna, dibelei buukna panjang teh. Panjang ka pokok teh. Neng Dila mah pondok sakitu mah. Kabogo aing panjang pisan. Dalam menangtung di pamanukan tungtung buukna teh di Pagaden. Ku panjang-panjangna. Banyak bisa. Heeh, da dibelei teh atuh ulah. Opat poe karek beres dah. Bakatku panjang. Bakatku panjang. Sayang ngungkul opat poe. Nyebut sayang mungkul opat poe. Heeh. Namun untuk
Dalamun pondok mah beuk si Aiti ge. Kumaha? Sayang. Ada, da ponoknya. Heeh. Lamun anu galing cing. Nu galing. Heeh. Sayang. Amun Allah bukan. Naon? Nu Allah bukan. Kawinnya ku sia teu hayang aing mah. Ajan mere nu kitu. Nempo awewe mah nempo buukna nempo calanana awewe mah. Ah, Lamun calana awewe make calana sirek pemuncangan Artina eta kumaha? awewe menutup aurat. aduh. Mun awewe make calana sirek tuur tah itu imannya diragukan. Wah, Mun awewe make calana sirek pingping eta awewe berehan. aduh. Mun awewe teu make calana Eta eta urusan aing sia tong pipiluan. Segala beuki. Urusan aing eta mah sia menyadaringkah nyadaringkah. Eta mah euy aing keur bobogohan ingat teh. Da baheula mah si momoh teh. Titiu aslina mah ngaranna teh. Tiu. Ngan ku tetangga di momoh-momoh. Baheula na pan bogoh ka sapi moh. Moh. Kelainan ieu kelainan hormon. Leheung kene kelainan hormon bogoh ka sapi. Ieu bogoh ka angkot aduh ampun aing. Dikaleng ku aing tadi taman bunga euy. Alah, so sweet nya. So sweet pokoknya mah. Silih baledog aing teh ku sapatu butut. Ku imut. Silih saya belok ku Cikopi. Ku kasono belagu. Neng. Kah anjir. Alah kumaha? Ngadenge kahna wungkul kolor aing gadak-gadak serek demi Allah. Nah. Demi Allah ngadenge kahna wungkul kolor aing serek suku aing pingping jadi 3. Tua di mana-mana ge. Teuing da aya nu jadi sagede pingping dain nyusul. Si Robet eta Hei, mah. si Badu eureun.